Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Saniskara anu aya di langit jeung saniskara nu aya di bumi ngamaha sucikeun ka Allah lantaran anjeunna nu maha gagah nu maha wijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Yeuh jalma-jalma nu ariman, naha geuning maraneh nyaritahkeun anu ku maranehan teu dilampahkeun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gede pisan bebendona mungguhing Allah lantaran maraneh nyarita naon-naon anu ku maranehan teu dilampahkeun teh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Saestuna Allah micinta jalma-jalma anu perang dina jalana kalawan ngabaris lir hiji benteng nu tohaga. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jeung sing inget nalika Musa nyarita ka kaumna, yeuh kaum kaula, naha geuning arandika ngaganggu kaula padahal arandika teh geus nyaraho yen kaula teh Rasul Allah ka arandika. Nya nalika maranehna nyeleweng, Allah nyelewengkeun hate maranehna jeung Allah hanteu maparin pituduh ka jalma-jalma anu parasek. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Jeung sing ingat nalika Isa anak Maryam nyarita, yeuh Bani Israil, saestuna kaula teh Rasul Allah ka arandika cocok jeung Taurat nu aya di hareupeun kaula jeung minangka nu ngabejakeun kabungah perkara datangna Rasul sabada kaula anu jenenganana Ahmad. Tapi barang eta Rasul datang ka maranehna bari mawa katerangan, pok maranehna nyarita ieu mah sihir nu tetela. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Jeung naha lain taya anu leuwih dolim batan jalma-jalma anu nyieun-nyieun kabohongan kalawan asmana Allah padahal maranehna diajak kana Islam. Jeung saestuna Allah hanteu maparin pituduh ka kaum anu darolim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Maranehna sejah mareman cahaya Allah ku sungutna ucapanana padahal Allah nyampurnakeun cahyana
sanajan dipika ijid ku jalma-jalma kafir oge. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Nya anjeunna anu geus ngutus rasulna kalawan mawa pituduh jeung agama nu hak pikeun ngunggulkeunana di sakabeh agama-agama lian sanajan dipika ijid ku jalma-jalma musyrikin oge. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Yeuh jalma-jalma anu ariman, naha maraneh hayang dituduhkeun ku kami kana perdagangan anu bisa nyalametkeun maraneh tina siksaan nu peurih. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Nyaeta maraneh kudu ariman ka Allah katut ka Rasulna, maraneh kudu jihad dina jalan Allah ku harta banda maraneh jeung ku jiwa maraneh. Perkara eta teh hade pikeun maraneh upama maraneh nyaraho mah. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Tan wande anjeunna ngahampura dosa-dosa maraneh jeung anjeunna ngasupkeun maraneh ka sawarga-sawarga anu dihandapna curcor walungan jeung ka gedong-gedong nu saligrong di sawarga adnin. Eta teh kaunggulan anu gede. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Jeung saperkara deui anu ku maraneh dipiharep nyaeta pitulung ti Allah jeung ngabebaskeun Mekah anu geus deukeut waktuna jeung geura bejakeun beja kabungah ka mukminin. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Yeuh jalma-jalma anu ariman, maraneh kudu jadi nu ngabelaan agama Allah saperti nu diucapkeun ku Isa anak Maryam ka sobat-sobatna. Saha nu ngabantuan kaula keur ngabela agama Allah? Jawab sobat-sobatna, abdi sadaya nu ngabarelaan agama Allah. Dulu sabagian ti Bani Israel teh ariman jeung sawareh deuna kalupur. Nya kami ngabantu anu ariman pikeun ngelehkeun musuh-musuh. Nya jadi weh maranehna teh jalma-jalma anu arunggul.